Beb, ai kamari teh dikerok beb teh. Hah? Dikerok dakina. Oh no. Dikerok usaha beb. Kumaha beb, kumaha caritakeun atuh. Teh malam ku beb teh. Oh nepikeun ka teu diberena. Jarum disumputkeun beb. Bensin ayeuna bener tare beak nya. Beda kan dioplos bensinnya. Terus si beb mah pangawetna atuh. Di sianana kumaha beb di sianana. Irit beb metik eta teh lain. Nah, apa disebut metik beb? Ya bedana metik jeung bebek naon beb? Pan orang nanya, ayo orang mah atuh. Mungkinnya orang mah mau dibajaan kurang mah tuh, geus we. Kita jadikan kamari teh apal, ayeuna apal sigana. Kurang ditanyakeun deui ye. Diapaleun keneh geuning jajang. Antar kembali wejana. Mari kita tanya beb. Nanyakeun ka saha? Bedana metik jeung eta teh naon beb? Nya eta teh naon? Bedana metik ajeng eta tah. Etana teh naon? Beb hayang apal bedana metik ajeng bebek. Kan ayeuna ngabejaan acan. Ngomong atuh. Ari metik mah pan digas unggul. Metik mah digas unggul, pan beb digas motor. Eueuh gigian eueuh. Lamun manual mah bebek. Aya gigian beb. Kapan sih kami jawabanna kamari? Iraha. Kamari. Jadi apal beb, ayeuna mah beb. Naon cenah beb? Iya mah. Beb mah aya duda. Gede duitna. Itu jadi. Pan RT gede duitna RT. Ai dede basa heula.